Amari murag dina jalan rusak nu tikungan teh. Murag. Karung podas jeung karung hideung, karung plastik. Amari murag da sampean calikna di payun mentang-mentang nu gaduh barang. Di tukang, amina kapantau bisa aya barang murag. Kita langsung ngeureunkeun. Eureun pir gitu. Barang murag. Kamari lebar pisan sampahna nya tadi kalian tadi dadung. Eta apaan tuh? Apalnya kamari anu murag bener. 2 karung tuh. Kamari gamping tan jalan miring teh nya, jalan rusak. Ah. Ripuh pokoknya di bare jalan rusak mah. Boro-boro. Hancur. Masih urang mah mending murage sampah ieu. Batur, mondog, pupus kabeh. Bahaya. Din. Kumaha tuh kade bisi air murag deui nya. Hati-hati ka calikna di dieu ngetumpukan sampah bae. Ari bobo. Ari ngamusik. Wah, heeh kan sampah ada bau ah. Oh. Nya tuh sok kumaha dia bae lah. Ditinjakan apa itu maralaga? Nya tinjakan kayak. Ya jalur-jalur mana nu can ka tarik? Yo, ada patah, yo. Oh jalur ya can. Tadi mah si eta lan mang pepeng eueuh. Teu kawan urus pada mana ti mah. Oh. Bukan gawe mang pepeng mah ya. Gua jalur deui. Kepeng boga nu gawe jeung pake suguh nu gawe. Boga nu gawe can pake suguh nu gawe Din. Hah? Boga nu gawe cenah pake suguh nu gawe mang pepeng. Sok tekeun lah nu eta na. Mali dari di tempat sampah ya. Geus dicagakan bae deuh unggal poe dicagakan we hayu. Tekeun. Ijij.